mantap kuari lamun hayang nyaho mun aya hayang ka awewe kemudian awewena embungeun tapak sukuna mana tapak sukuna ta ieu tapak sukuna nah mulai garit telat di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan. Nah, tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf. Tenden kadinya set. Ujiana Kang Pendi mana? Eta bisa kos kitu ilmu Allah masyaallah karim. Ye ulah lalawara. Loba jelema aja terus gendong we dirinya teu balik-balik eta ilqola main tah ieulah kumaha agungan Al-Qur'anul kalamullah al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal Quran mentek nyalahgunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik? Apakah eta memang hanya batu loncatan? Apakah eta memang ingin keren? Apakah cari nama? Apakah cari dunia dan lain sebagainya? Tunggu tanggal main. Al-Quran lain main-main. Al-Mu'jiz. Ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Quranul Karim. Jelema kafir. Ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekudu ku urang pasrahkeun ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horenggana teu akur jeung aturan Gusti. Abdi deuk gelut teu wani lantaran jelema gagah. Abdi mah lemah nyanggakeun ieu Qur'an lu Gusti disalahgunakeun ku Gusti. Abdi hayang deuleu memeh paeh coba hayang nyaho daledeng turunkeun. Ji bagua al-mu'jiz. Serahkan ke Gusti Allah. Serahkan ke Gusti. Galaukan. Ku percaya orang ke Al-Quranul Karim. Wah jadi jelema. Boro-boro eta kiai anu ngadukung kalau Golkar ajur kamar ieu keur zaman Soeharto. Ajur inting-intingan. Sakali deui ajur inting-intingan. Sakali deui siatan nu neruskeun. Aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Iya mah contoh abe urang mantap ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana. Ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manan kitu anu teu salah mah. Anu teu salah niat mah. Anu teu salah niat mah. Maksud ji ajur takabur aya di nyana gede hulu aya di nyana teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ayam jago ayam potong ayam ternak teu karasakan ku nya ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an sih ade komo nyalahgunakeun. Ih, kula mah muringkak bulu sih ade. Cenah ieu mah urusan politik, leg-leg ku sia politik. Ing teu politik aing. Nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres. Urusan sia politik urusan sia, aing mah aing. Engke di nerakana sia, aing mah aing sorga. Ge pancen babagi aing mah babagi bae. Ku keyakinan aing tah mah. Ya aing cenah yakin, los leg-leg ku sia keyakinan. Beres. Ci ngadukung Golkar nu salah bae ge niatna kos kitu atuh kok meleg-meleg Al-Qur'an tinggal dideleukeun bulan tahun deuleu kula mah dengan keyakinan sebab Al-Qur'an teh kalamullah lain bahasa al-muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10 teu nyahona naon teh mah geus beuh lamun nyaho dibayarna 100 200 sampai 700 sampai nyaho kana rahasia Al-Quran cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung mayarna bisa hiber sia di dunia keneh bisa hiber teu saeutik para wali Allah nu hiber ka Mekah di Mekah teu bisa balik deui ka dieu lantaran di dieu ka Mekah mah wali keneh barang datang ka Mekah dipocot ka walianana teu bisa ka dieu
emang aya nu kitu iya tuh meureun Ila wa innallaha ma'al mu'minin. Ya ne selalu dibantu ku Gusti Allah sakumaha para pejuang di Badar dibantu ku Gusti Allah. Ieu bahasa teh lain sakadar jang perang Badar doang. Ieu teh wa innallaha ma'al mu'minin mah selalu terus ila yaumil kiamah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang limaan Allah kagenepna, urang 100 Allah ka 100 hijina. Dina hati selalu ngabarengan urang, teu pernah teu ngabarengan jeung teu pernah teu nyahoeun. Wa innallaha ma'al mu'minin. Tah tinggal galilah ku urang supaya karasa barengna Gusti Allah jeung urang. Eta lah nu kudu diteangan teh ilmu eta. Di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikaserieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu sesuai jeung karakter masing-masing pikaserieun pikasebeleun sahabat eta kan jelema karakterna masing-masing ya aya nu pikaserieun ngaranna Nuaim bin Abdillah eta teh pikaserieun geus di Madinah ya geus di Madinah. Rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi beuh inget waktu perang Badar sakeuna. Nyari lu perang Badar. Mantep ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi. Aya tukang dagang. Kade. Sabaraha teh tada dahar ini. Sakeuna teh 1 dinar. Kade, bungkus. Ini ka mana di daharna di Kangjeng Nabi ka Kangjeng ka ditu nya. Ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu. Hah? Bayar. Assalamualaikum. Cek Kangjeng Nuaim. Marhaban tuan. Eta mawan naon? Kula ngahaja hayang bareng dahar jeung Gus Tuan. Geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan. Iya, alhamdulillah. Ayo dahar bareng teh. Geus beres dahar trojol pan eta nu bogana. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar. Pan. Cek Kangjeng kumaha? Kula teh ya teu boga duit jeung teu boga dahareun tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa haju eta pedagangna ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar pareta pikaseureun pikasebeleun cek Kangjeng Nabi teh aya sida umat ye siatu cek Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar Sidina Umar aya keneh atuh milu deui di ditu. Keur carita lalagaana emang kumaha kitu. Badar teh lain lalaga, lain leutik-leutik. Naon kitu ngaranna riwayat kapikaseureun aya. Aya keneh, nu em keneh. Tiluan nyana nu em jeung Abdullah jeung Abu Bakar. Nah kieu ceknya nete dijual baik gitu gue ngisi luloh ya pikiran aku segitu ya lama jual gue ini kajian gue magen leos banyak ayah sahabat sugih aing boga abid tapi nyana mah teu daek naku abid jadi dijual ngan nyan mah teu daek naku abid lamun di abid-abid teu daekeun tapi nu jelas nyana mah abid ngan lamun di nyebut abid embung geus ti dituna bae teh kos kitu nah ku aing dijual seberit sekian jadi set mana abidna yuk nyana jauh tuh itu langsung ku nu meuli teh di talian nah naon dia ye geus dibeli emang naon dia ieu abid ih kula mah lain abid ah nyaho adat sia mah pilok dek disebut abid sia mah geus pokokna ditali ih naon teu lain naon dibeli sia mah gitu kula mah lain abid ih cak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid apaan pas gitu tah terus bae pas kadinya jual Abu Bakar aya naon ieu ieu kula meuli ieu meuli di saha meuli di Nuem cak nya cak Abu Bakar ieu mah lain abid ieu mah sahabat cak nya Abdullah kok ieu dijual kieu
mana nu em ngajak cak Abu Bakar teh cak nu meuli tetap ya abid emangnya nama lamun dibeli ge tilok nyebut abid cak Abu Bakar lain teu bisa tetep lain sama abid bae abid jol we Kangjeng Nabi kadieu sakina Abu Bakar problem tuan ya kunaon ieu merdeka dijual kusaha nu em cak Kangjeng Nabi bebaskeun cak nu beuli teh atuh eta duit teh kumaha kun kula mah beuli cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat ieu teh nu sok perang Badar milu nah ieu dijual sabaraha duit dijual nu sakean cenah Kangjeng Nabi langsung abelantah dibayar deui lain mah lain abid beres cak Abu Bakar mana teh si Nuem mana tas iluew eta kan pikasarieun begitu datang langsung cek Kangjeng Nabi ulah sebabnya milu perang Badar ya keistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang di disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar sebab pernah dibantu ku malaikat ribuan malaikat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah ahli Badar teu meunang diganggu cek Kangjeng gas cek Abu Bakar teh mem duit mana duit eta kan nu Kangjeng ye teu bisa ieu mah akulah cek dia ya cerita karakter sahabat resep eta urang lamun macaan asal bisa ngan hese teh macaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese padahal eta pikasarieun nah eta kos kitu nah kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung nu em seuri asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung nu em seuri ka beneran Abu Bakar Sina Umar Sina Utsman kabeh araraya aju liwat nu em Kangjeng Nabi seri cek Abu Bakar teh di mana ya Rasulullah kunaon ieu make seri inget gak jual abid cak Abu Bakar ge heueuh cenah kula ge asal kapanggih we jeung nu em Kangjeng Nabi teu pernah teu seri bae cenah eta kalakuanna kos kitu eta dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar lain abid dijual duitnya dibawa ku jana Kangjeng Nabi eta matak asal kapanggih jeung nu em seuri bae Kangjeng Nabi mah ta eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku kitu em jadi karakterna geus kos kitu iyalah perang Badar masyaallah masih loba keneh ke selanjutna nu pikasarieun dalam rangka sahabat-sahabat nu milu perang Badar masyaallah ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وروى شيخاني لن ngariwayatkeun sapa Syekhani Bukhari Muslim anna Rasulullah satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iku ngucap ya Kangjeng Rasulullah ila fanna taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa'i orang ninggal isun ing dalam sahu sada bawat ingsun fitnatan ing fitnah kang utaya fitnah iku kang leuwih ngamadaratkeun ala rijal ing atase pirang-pirang wong lanang minan nisa itu limang saking pirang-pirang wadon Imam Bukhari nu aya di Uzbekistan Imam Muslim di Termit Uzbek mentak lamun geus pernah ziarah ka Imam Bukhari kabayang masyaallah istimewana Imam Bukhari teh Imam Bukhari pernah nyarioskeun kieu sanya-nyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios saur Kangjeng ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa teninggalkeun kaula sabada maut kaula kana fitnah
bahaya terhadap lalaki tibatan awewe. Di akhir zaman agama manggeus jelas bakalna campur aduk. Sebab Kangjeng dakwah teu beak. Yahudi teh lalumpatan, Nasrani lalumpatan. Tina nu lalumpatan etala berkembang biak ulah kaget nagara mana nu Yahudian jeung nagara mana nu Nasranian moal aya. Jidah liat Nasrani jeung Yahudi ambalaya. Urang lamun ningali di Baghdad eta salib ambalaya, di Iran salib loba, Yordania salib, Mesir gereja aya. Teu aneh taman nu kos kada itu mah tinggal pabisa-bisa bae urang negerkeun agama jadidu imanakum bila ilaha illallah. Justru cakang jeung Nabi lain eta nu paling dikhawatirkeun jeung paling bahaya mah ye kuring teu ninggalkeun fitnah nu leuwih bahaya terhadap lalaki ye tibatan awewe nu bahaya-bahayana fitnah mah awewe. Teu saeutik jelema anu boga pasantren ajur ku sebab awewe. Tadi namanya di kiai-kiai tapi horenganan aya hiji awe nu dipake karesep kunyana mimiti nama titah mencetannya bil barokah. Sial tak kiai bisaan bae bil barokah. Coba cenah mencetan rada kaluhur berkahna abeh rada gede. Masyaallah. Aju tita mencetan calanana supaya dibuka beh kadeuleu berkahna tolong teh coba menang 2 bulan reuneuh tah hasil barokah ambalaya kiai nu model kos kitu naudzubillah min zalik naudzubillah min zalik wa min zalik. Ai kawin mah masalah jadi titah tsunami na bermasalah ribut na bermasalah. Kawin mah teu bermasalah. Nu mantak urang lamun untuk nyandung kudu gagah. Gagah nyandung. Eueuh babacaan anu kudu naklukeun awe iwal ti gagah. Asal awe deuk mat. Memehnya na calangan. Jadi lamun teu boga karakter jawara ulah nyandung. Di nyandung mah kudu boga karakter gagah jawara. Mantak jelema nu nyandung gagah. Nu teu nyandung mah teu gagah. Nu gagah teh nu nyandung berarti kan boho bisa pohara ngan haju kabla dituna teu nyaho balik nu nyandung mah imah nang nyeun nyana tapi nyana deuk asup asa-asa geus dikunci kuno kolot haju ngagoler di dapur. Imah ratusan juta nang nyeun nyana nang iri kutik nyana heuh capek tapi nyana deuk balik sieun besi dikokoprakan eta nu nyandung tungtung nama ngagoler di pos kamling. Henteu cenah kiai teh mah ngandongeng doang teu aing mah dongeng ge ti sia ti nyandung tah apa salah ieu kita panggedena mah nagara urang teh ieu teh lain lalagaan anu bahaya teh awewe asal tadina mah kapan manehanana lugu jasa barang jadi DPR Masya Allah horenganan beuh sekretarisna nya sarareungit deui nya uulutudan komo lamun geus jadi bupati kunjungan gubernur kunjungan komo presiden mah nu mantak Gustur nganyeun karikatur cek Gustur teh kunjungan ke sebuah negara tapi Gustur mah teu pernah sare di kasur sarena teh di juru bungan di kasur kunjungan ke Medan geus disiapkeun pelayan-pelayana jeung anu bakal mendampingi Gusdur. Begitu masuk kamar Gusdur mah tidak pernah tidur di atas ranjang di atas kasur tetap Gusdur mah tidurnya di pojok
eta kan kurang teka harti. Kunjungan dalam negeri kemana bae Gus Dur selalu tidur di pojok, kunjungan ke luar negeri Gus Dur mah tidur di pojok. Teka harti kan sebab teu meunang ngabukakeun aib negara. Begitu ditaliti aya naon sih horenganan geus ngajopak di luhur eta. Geus ngajopak di luhur eta. Dek dipake, dek teu dipake geus dibayar sama ku negara. Mantan Gus Dur teu pernah tidur saya selalu di pojok. Eta bahasa Gus Dur. Orang di luhurna geus aya lain hiji. Deuk sabaraha bae presiden mah geus dipersiapkeun mantap kulit teu betah jadi presiden. Kayang eureun bae lah aju eureun. Presiden koang-koang. Iya kos gitu. Rahasia-rahasia negara urusan kos gitu teu beunang, tapi loba nu ngabocorkeun seperti eta. Mantak jelema barartah ge. Kakarak jadi DPR bae ge. Waduh begeutna tuh tadina Luis Kuari jadi eueuh sinaran. Maksudna sinar batinna eueuh beak. Awe-awe. Tadina mah keur dagang jengkol mah di pasar masih kene salat berjamaah. Barang kuari dagang jengkol treukan geus teu kaburu berjamaah. Baring kuari jadi ekspor impor kuari mah teu nya ho masjid deui. Tur cicing di mana bae hayang tinggal ceklak, hayang tinggal ceklak. Namun urang nyaritakeun soal pengusaha-pengusaha nu aya di urang emang kumaha gitu. Boro-boro batur urang ge kapan majikan urang eta de bosana tuh komo nyana. Gagah aya di nyana, duit aya di nyana, lengkah aya di nyana. Oh, awewe emang kaning loba jasa. Boro-boro naik mobil Mercy, Baby Ben, Rolls Lexus, cacak-cacak naik mobil Fortuner bae ge nu ngiceupan loba jasa tanya ge Kipu Loli. Kakarak Fortuner. Tuh ngiceupan geus loba jasa. Oh, atuh komo kelas-kelas atas mah geus. Emang awe kuari kumaha gitu. Masya Allah. Iyalah. Encan anu dirumus awewe teh hartina dirumas teh pakai cocolok usaha, pakai cocolok politik, pakai cocolok aja dicolok. Awewe. Lain lalagan. Haju jadi komoditas perdagangan. Di negara urang teh aya 29 negara, alhamdulillah lengkap dek milih mana urang aya kuat. Urang dek make urang gede Mesir aya, dek make Pakistan aya, India aya, dek make urang Turki aya, di urang dek make Arab aya, dek make mana di urang, geus komo Cina mah ambalaya teu kudu ti RRC di urang ge, tah disewan ambalaya. Dek make nu mana, geus puguh urang Indonesia na, masyaallah bule, urang Inggris, urang Belanda, New Zealand, urang